medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari Ki Bajuri nuju mayuran Injani. Ki Bajuri sedang mayang sakti sejang bebaskeun Nyai Wulung anu aya di Peguron Macan Bodas. Urang lajengkeun putus konseleng tanding titisan siluman karya Bagus Arspati. Bajuri memang acanya lamun Injani teh geus jadi murid Akirangga Wulung. Sabab ari kanyaho na Ki Bajuri mah Injani teh adina hambali anu tahapan ajen pangartina tacan sabaraha. Tapi manehna jadi kaceleh sabab gerakan Injani kawilang rikat dina nyingkahan panarajang lawan. Malah dina waktuna Injani malas narajang meh-mehan Ki Bajuri kabeunangan. Tungguh be, manehna jadi kagetan ningali kemampuan Injani saperti kitu. Mayang Sakti anu adu hareupan jeung Janaka sanajan kakarak panggih harita tapi Mayang Sakti geus nyahoan yen Janaka teh kungsi tumetep di alas waringin jadi pamuas nafsuna Nyai Wulung. Mayang Sakti masih kene nembongkeun sikap anu ngandung pamikat kalawan harapan Janaka jadi leah hatena. Urang teu kudu tarung saperti Ki Bajuri jeung Injani. Teu kudu ngahambur-hambur waktu jeung tanaga. Janaka Dewi hade ngarti tur kungsi jadi jalma anu deket ka Nyai Wulung bet piraku maksud kula ayeuna make jeung kudu dihalangan segala rupa. Ulah nyabit deui waktu anu katukang Mayang. Keur kuring geus eueuh hubungan deui jeung pihak alas waringin. Alah, ulah sok ngaleungit tapak anu geus kaliwat Janaka. Sanajan ayeuna nganggap geus eueuh hubungan jeung alas waringin tapi tapak dina waktu katukang bakal tetep natret jadi catatan nu eta ulah ngarasa diri geus suci Janaka. Teu kudu loba carita kuring moal rek ngahalangan maksud anjeun rek bebaskeun Nyai Wulung tapi lengkahan heula bangke kuring nu matak geus teu kudu loba deui carita ayeuna mah. Kurang ajar lamun kitu mah. Paksa kula ayeuna nu bakal nindak diri Andika Janaka. Awas tadayeuh. Jela. Mayang Sakti narajang ka Janaka. Adu tarung jadi aya dua bagian. Ki Bajuri tarung ngalawan Injani sedangkan Janaka nying hareupan Mayang Sakti.
jeung pamaksudan hayang ngabebaskeun Nyai Wulung tur bakal gampang ngalakukeunana teh ayeuna mah tetela jadi ngadatangkeun ka bingung keur maranehna dua sabab kemampuan Injani jeung Janaka tetela di luar dugaan. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti naker tanaga jeung pangartina geusan mampu ngungkulan lawan masing-masing. Tapi oro kaya sabab kejadian saterusna anu karanapan ku Ki Bajuri jeung Mayang Sakti memang ngagetkeun maranehna duaan sabab Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu mindeng ngadalik jeung katukang kabeunangan ku panerjang anu jadi lawan. Mayang Sakti anu leuwih ti heula rubuh ngababengkang teu mampu nyingkahan jeung ngapendung runtuyan panerjang Janaka. Cerat, jilang semuk kuat jebret, jekutas, jongkak, gebut. Ki Bajuri jadi kabagi perhatianan ningali Mayang Sakti geus rubuh. Antukna jadi balanga. Kajadian saterusna nasib Ki Bajuri teu beda jeung Mayang Sakti. Hari tadirina rubuh ngababengkang kabeunangan ku runtuyan panerjang Injani. Cerat, jilang semuk kuat jebret, jebret, tos. Cangkil, pakil gebut. Kanyataan nu karandapan ku Ki Bajuri jeung Mayang Sakti harita jelas mangrupa kajadian anu teu dipiharep ku diri. Ngan duanana oge jadi ngarti. Kana kaayaan lamun tetep maksakeun diri neruskeun lumakuna tarung tangtu bakal binasa dirina. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti ting karoneal hudang lelaunan dibarung jeung sumengirnahan ka nyeri. Kalian Injani ngabagikeun paneutepna ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti teu lila terus nyarita. Barek kumaha ayeuna sikap jeung tindakan anjeun duaan Ki Bajuri. Mayang Sakti lamun tetep keukeuh boga maksud hayang ngabebaskeun Nyai Wulung kapaksa. Kuring bakal ngalakukeun tindakan anu leuwih kejembatan tadi pikeun binasakeun jalma anu ngabela kana kajahatan moal make kudu ngarasa dosa. Janaka tetep seukeut ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bari nyarita ngandung ancaman. Leuwih hade anjeun gancang tinggalkeun ieu patempatan samemeh kuring duaan robah sikap jeung pamikiran. Beungpeung anjeun masih kene diberi kasempatan pikeun ninggalkeun ieu patempatan kalawan salamet. Jadi leuwih hade andika duaan gancang tinggalkeun ieu patempatan. Ki Bajuri jeung Mayang Sakti geus henteu bisaeun loba carita. Bari jeung jubarig jagur manggieung duanana harita imit ninggalkeun eta patempatan. Injani jeung Janaka silih teuteup duanana pada narik napas panjang. Janaka anu saterusna cumarita. Untung urang duaan tos dipeuseuh ku Akirangga Wulung. Anu akhirna mampu ngungkulan anu jadi lawan. Malah hari keur akang mah anu leuwih istimewana deui. Injani mampu ngarubuhkeun Ki Bajuri jago kolot anu kawilang masagi oge ajen pangartina. Abi oke, memeh henteu percaya ieu teh Kang. Bet mampu ngarubuhkeun Ki Bajuri. Nanging naon rupi anu dilakukeun ku abdi teh sanis. Jasa Kang Janaka anu tos kabimbing abdi. Margi Kang Janaka memang langkung pangalaman tidak hal ngayakinkeun ilmu ti Akirangga Wulung. Ayeuna mah urang ningali we ka aya Nyai Wulung bari ngajelaskeun ka manehna yen anu boga maksud hayang ngabebaskeun maranehna manehna teh geus gagal arindit ninggalkeun ieu patempatan. Laras urang tingali Kang. Jalma saperti Nyai Wulung kudu diberi perhatian. Margi salama ieu tetep sikap jeung caritaan anu maneh kasar jeung bangun anu yakin pisan bakal bisa bebas. Nu matak ayeuna mah urang jelaskeun kaayaan ngeunaan sigarang larang anu keur bingung. Sabab geus 2 kali ngalakukeun tarung tanding tapi masih kene tacan mampu ngungkulan santana si bocah sakti incuna si koncleng. Harita Janaka jeung Injani terus ningali kaayaan Nyai Wulung anu keur ngagoler lantaran aya dina pangaruh panglumpuhan. Ningali aya nu asup ka jero kamarna anu tetela Janaka jeung Injani langsung bae panon Nyai Wulung ngaburileng semuhurun. Janaka netep seukeut ka Nyai Wulung terus nyarita. Nyai Wulung aya anu matak hanjakal keur diri anjeun.
Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu datang ka dieu anu menang pancen tibar jaya pikeun ngabebaskeun anjeun, tapi kapaksa baralik deui. Sabab teu mampu ngungkulan kuring duaan. Anu matak wayahna be acan aya kapastian iraha-irahana anjeun bakal bisa bebas. Aing boga keyakinan bakal bisa bebas di ieu patempatan. Sanajan ayeuna gagal tapi aing tetap bakal bisa bebas. Jadi montong jeung make nyingsieunan sagala rupa deuleu. Sabab aing lain budak leutik. Pokona mah di mana aing bebas tinggalikeun ku maneh duaan si Janaka oge Injani sakabeh anu aya di dieu bakal ajal binasa. Ulah ngarasa yakin teuing Nyai Wulung. Sabab kuring menang beja anu haneut keneh ya yang nepikeun ka poe ieu si garang larang anu taring tandingan jeung Santana nyata can bisa ngungkulan ajen kasaktinan Santana incuna si Konceleng. Malah tibalik sabab si garang larang anu kadese eta beja anyar ngeunaan tarung tandingan poe ieu kitu tah Nyai Wulung. Injani milu nembrong omongan ditujukan ke Nyai Wulung. Make jeung ngarep-ngarep aya anu datang dibaskeun sagala rupa sabab lamun si garang larang anu kasorat geus jadi katangtuan ti si garang larang sorangan yen sakabeh kakuatan anu aya di alas waringin bakal tunduk taluk sarta ngabakti ka pihak macan bodas. Nyai Wulung neuteuk seukeut ka Janaka jeung Injani. Bibirna jebi terila terus seuri bari nyarita susumar. Kumaha? Anak aing kasoran. Ngimpi sia maneh mah Janaka Injani. Keur kuring. Moarek percaya deuleu lamun si garang anak aing kudu eleh jajaten ku si Santana incuna si Konceleng. Pokona mah anak aing si garang larang bakal unggul nyaho. Janaka netep seukeut ka Nyai Wulung bari terus jarita deui. Anjeun anu ngimpi mah Nyai Wulung. Lamun boga anggapan si garang larang anu bakal menang dina tarung tandingan. Bukti jeung oge geus 2 kali tarung, tapi tetep manehna masih keneh tacan mampu ngungkulan anu jadi lawan. Anu mata koyahna tarimakeun lamun kudu terus jadi tawanan. Kajaba lamun engke ikrar diri ngaku rek tunuk talu ka pihak macan bodas karek bisa bebas. Nu matak ulah rek nganggap jeung ngarep-ngarep bisa bebas di apa tempatan. Kitu we pentingna ayeuna nepungan teh. Geus kitu mah Janaka jeung Injani pada kaluar deui ti jero eta kamar. Sedengkeun Nyai Wulung ukur bati hate we anu ngageremet. Malah jadi terus ngahuleng mikiran caritaan Janaka tadi. Nyai Wulung jadi ngabayangkeun lamun teh mah bener caritaan Janaka jadi kanyataan si garang larang eleh wawesen ku Santana incuna si Konceleng jelas Nyai Wulung teu percayaeun. Teu bisa. Anak aing si garang larang moal make kudu eleh jajatin. Si garang larang tetep bakal menang. Teu aing teu percaya. Lamun si garang larang anak aing nepikeun ka kudu eleh jajatin. Si Janaka jeung si Injani ukur nyingsieunan hungkul ka aing. Tapi memang anu teu kahartina teh eueuh wae anu datang tur mampu ngabebaskeun aing ieu teh. Cacakan lamun nya si garang larang menang dina tarungna geus pasti aing dibebaskeun. Jadi lamun kitu mah aya benerna oge tah omongan si Janaka teh. Tapi aing teu percaya. Lamun si garang larang anak aing kudu nyorang kasoran eleh jajatin. Sabab aing percaya jeung yakin moal aya nu mampu nandingan kasaktian anak aing. Nyai Wulung tetap ngerasa yakin pisan yen ajen kasaktian si garang larang anu jadi anakna moal bisa diungkulan sanajan ku sahabae oge. Matak manehna boga kayakinan dirina bakal bisa bebas ngan kari tinggal ngadaguan waktu hungkul. Ngan ningali Janaka anu geus hianat, Nyai Wulung jadi janji dina hatena yen Janaka kudu ajal binasa ku leungeunna.
Dengkeun Janaka jeung Injani harita katingali keur ngalobrol di rohangan hareup. Bari ngadaguan kadatangan santana jeung anu sejena. Kalian dina kaayaan saperti kitu Janaka jadi aya kasempetan pikeun nyaritakeun di masalah anu sifatna pribadi ka Injani. Sabenerna mah nya ieu teh terus terang bae ka Injani. Salila akang aya di dieu nya ari hate mah tetep henteu tenang ieu teh. Ari sabab ku akang bisa katingali keayaan Kang Hambali mah bangun anu kurang simpati ka diri akang teh nya. Kang Janaka masuk aya bae ai teh. Eta mah ukur praosan Kang Janaka we dari Kang Hambali mah taya emutan anu awon ngeunaan salira Kang Janaka emutan mah. Tapi nya lain akang goreng hate ieu mah. Kan memang beda karasana kana batin akang. Sok we perhatikeun ku Injani. Salila akang aya di dieu acan pernah akang diajakan ngobrol ku Kang Hambali. Duka sapeda akang boga lambaran atawa tapak dina ka tukang beureunan memang susah tuh ngabersihkeunana gitu. Ulah kaku kan emutan kitu Kang. Sadaya nah jalmi mah teu aya nu sampurna, tetapi aya kalemahanana Kang. Anu jelas kaayaan Kang Janaka ayeuna tos benten sareng waktos anu nuju aya di alas waringin. Janten dina laresan dieu masalira Kang Janaka ulah ngaraos rendah diri. Manawi keur abdi mah moal pade ningali tapak Kang Janaka anu awon. Margi eta kaayaan memang sanes kapalai Kang Janaka. Munguh apanan jiwa sareng manah mah barontak. Tapi henteu kabeh jalma boga sikep jeung pamadegan anu sarua saperti Injani. Aya kalana jalma teh nganu ukur ningali goreng na wungkul anu matak ceuk hate leutik akang. Sepeda urang padeukeut lantaran guru saguru moal boha dina jero hate Kang Hambali mah aya nu kurang panuju kana kaayaan pribadi akang. Janaka neuteup antep ka Injani. Anu diteuteup tungku bari narik napas panjang. Uguh dina hate mah Injani teh ngabenerkeun kana caritaan Janaka. Sabab kungsi paloba-loba carita jeung Hambali anu jadi lanceukna ngeunaan kaayaan Janaka. Anu jelas Injani mah memang jauh pisan sikep jeung pamadeganana. Sabab dina lumakuna waktu mangsa babarengan jeung Janaka beuki tambah asa deukeut sarta tumbuh rasa simpati ka dirina Janaka. Ningali Injani ngahuleng harita Janaka terus kedal deui lisan. Dan keur akang akhirna boga sikep pamadegan anu jadi cekelan ke diri akang gitu. Rek sahabai jalma anu tersep ka diri akang eta teu jadi masalah. Ngan aya saurang anu berat ke diri akang mah lamun eta jalma nepikeun ka henteu mikaresep ka diri akang. Saha kitu eta jalma teh Kang. Sareng kunaon Kang Janaka betkaungan sikap anu saperti kitu geuningan. Sabab mun jalma anu lian tetep teu simpati ka diri akang lantaran pedah boga tapak teh teu jadi masalah keur diri akang mah. Ari sabab memang akang taya urusan jeung eta jalma. Ngan lamun anu saurang ieu boga sikap jeung pamadegan anu sarua jelas eta mah ngrupakeun siksaan lahir batin keur diri akang mah kitu ta Injani. Sakitu eta jalmi teh Kang. Coba jelaskeun ka abdi. Ya terus terang abdi hoyong terang ka eta jalmi. Bet penasaran, ai bari dugikeun ka istimewa kitu eta jalmi teh geuningan. Ya jelas istimewa keur akang mah. Sabab tanpa ayana dorongan ti eta jalma sabenerna geus leungit rasa percaya diri akang teh. Ya muhun sok atuh sebatkeun saha eta jalmina teh Kang? Eta jalma teh taya lian ti wanoja anu ayeuna keur paguneman jeung akang. Nyata Injani pisan. Sabab terus terang kahudang deui sumanget sarta percaya diri akang lantaran ku ayana Injani.
Dalah lamun teu dibere sumanget ku Injani mah akang terus terang we geus leungit rasa percaya diri teh lantaran ngarasa awak anu lamokot ku dosa. Dua teutepan harita bantrok. Aya geteran aneh anu nyusup kana hatena Injani dina waktu harita. Geteran sora Janaka jelas mangrupa kaayaan hate anu neuneun kadeudeuh ka dirina. Injani tungkul tuh bani lila bantrok pan ngeuteup. Janaka nyekelan dengan Injani terus ngomong deui lalaunan. Injani terus terang sikap akang geus buleud. Lamun teh mah bener Kang Hambali kurang simpati ka diri akang nya teu nanaon. Dan lamun Injani anu kitu, akang geus moal lila deui aya di dieu leuwih hade ayeuna keneh akang miang ninggalkeun ieu patempatan. Ulah sauran kitu Kang Janaka. Abdi ayeuna bade terus terang ka salira Kang Janaka. Duka kumaha hate abdi barontak. Abdi henteu tiasa ngabohong ka salira. Memang naon anu disaurkeun ku Kang Janaka teu lepat. Abdi sareng Kang Hambali kantos bade pasea antaran benten sikep sareng papadegan Kang. Nah kumaha kitu cek jelaskeun ka akang Injani. Janaka harita jadi penasaran terus minta supaya Injani nyaritakeun ngeunaan paloba-loba carita waktu jeung Hambali teh. Injani sorangan duka ting kumaha betu puasa atawa bet asa boga dosa lamun teu balaka ngeunaan kaayaan anu sabenerna ka Janaka. Ku Injani saterusna diguar ngeunaan kajadian waktu jeung Hambali paloba-loba carita anu meh bae nepikeun ka jadi pasea. Janaka ngabandungan kalawan daria kana guaran carita anti Injani. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangan Injani mungkas caritaanana. Kitu kajantenana teh anu kantos karanapan ku diri abdi. Nah waktu kapungkur teh Kang janten ngeunaan diri abdi mah sadiri Kang Janaka tos teu kedah mang-mang salempang. Ari margikeun abdi mah kaayaan Kang Janaka ayeuna sanes Kang Janaka anu waktu aya di alas waringin. Bagja anu taya babandinganakeun diri akang Injani. Bener-bener beki tambah kahudang we ya teh sumanget hirup. Sarta sumanget pikeun nyorang lumakuna kahirupan mangsa hayang ngamalkeun ilmu keur karaharjaan maksudna teh kitu. Boro satadina mah naon anu dilakukeun ku akang ayeuna moal aya hasilna. Lamun tetela dina jero batin Injani salila ieu tetep ngambang sabab akang rumasa salaku lalaki anu teu bersih sasat boga tapak teh. Ari sanggeum abdi mah Kang Janaka ulah teras-terasan nyiksa perasaan sorangan Kang. Anu penting apanan Kang Janaka parantos janji akirang kawulung kesan ngarobi sagala rupiah. Ya ari paripaos sejak nektek leker belah jantung cas pancas paria Jawa hartos naon rupi anu kantos dipilampah moal bade dilakukeun deui eta nganong harti tobat sanya Kang. Bagjanya anya nakang bener-bener bagja Injani sabab bisa tepung tur jadi dulu resa guru jeung Injan kaayaan anu teu diduga ti anggalna. Ya mudah-mudahan be atuh kaayaan manah Injani ulah dugikeun ka Robi deui. Memang bagja anu lain di kieu nah keur Janaka waktu harita sabab secara teu langsung Janaka bisa ngarti kana kaayaan eusi hate Injani anu tetela memang dan rasa simpati eta mangrupa bibit tina bakal datangna rasa kacinta. Anu keur ngarobrol teh jadi kapegat sebab harita kaburu aya anu datang nyata santana jeung anu sajena terapi ka paguron macan bodas. Anu sajian mah maluru karohangan tengah sedengkeun Mang Odek mah langsung be harita teh baceprot ngobrol ka Janaka jeung Injani anu memang geus teu sabar hayang nyaho bejana tarung tandingan antara si Garang Larang jeung Santana. Nya. Cek Mang Oge. Dina sosohana mah si Garang Larang teh rada muriang. Malah diundur deui wae tatarung teh.
Jadi acan aya kene kapastian ieu teh saha anu unggul. Nyaan hebat, bener-bener hebat lah jago urang. Emang malah mun teu ngabandungan ningali langsung da moal percaya atuh. Aduh. Eta. Tah, pokoknya mah hebat lah jeung Santana. Sanes Mang Odek. Ari abdi mah anu jadi panesaran teh mohon sigarang rarang. Tugikeun ka muriangna teh muriang kumaha. Bet aya bae Mang Odek mah. Leras Mas, sanes bobohongan Mang mah bener. Muriang tah si garang-garang teh bener. Sabab tarung acan menang-menang. Rupa-rupa cara dilakukan pikeun raja. Oh, tapi anu jadi lawan tetap teu bisa menang. Sabab aya hasup ipis anu jadi panghalang. Akhirnya si garang-garang barung sinang. Nangtung deui. Nyerang deui kitu deui kajadianana. Wah, pokokna mah depi ka si garang-garang nangtukeun deui waktu dina poe isukan pikeun neruskeun tarungna. Kieu aya ari jelas nama gerajo. Harita ku Mang Odek dijelaskeun ngeunaan kajadian anu lumangsung waktu tarung tandingan Cigarang Larang jeung Santana. Tunggu be, janaka jeung Injani kawilang milu sugema hatena. Sabab tetela caritaan Eyang Widi Sakti jeung si Konceng jadi kanyataan yen Santana mampu ngimbangan ajen kasaktena Cigarang Larang anu garang. Sanggeusna ngarasa cukup ngaguar caritaanana harita Mang Odek mungkas kateranganana. Tah kitu. Kajadian anu lumangsung tadi teh. Jadi aji halimunan si Garang Larang teh naonan. Engan anu masih jadi bahan pamikiran teh. Geus pasti si Garang Larang boga maksud jeung tujuan ye pangna tarung tandingan menta diteruskeun isukan. Injani ungut-ungutan bari terus nyarita. Pamikiran abdi sajalan mah. Ari margi urang memang terus pada apal karena kemampuan jalma jahat seperti Garang Larang sareng anu sanesna. Itu mustahil. Upami teh bakal ngalakukeun tindakan anu licik sangkan pihakna aya dina kamenangan. Saapa kumaha kalakuanana eta jalma-jalma teh? Terus kitu teh Mas. Oh menawi yang Santana oge tos nyarios ka Mang pangna si Garang Larang ngulur waktu teh neruskeun tarung tandingan poe isuk. Tangtu aya maksud anu tangtu. Ieu tah anu jadi bahan pamikiran sarta kudu tetep waspada. Nanging kumaha si Garang Larang teu katos kagunakeun aji payu manglaga teh ya Mang. Ya mohon tos binasa tersarup deui. Sareng kekuatan mata katilu anu ngalurkeun elmuna terlalu dira. Mohon anu tiasa ngajadikeun lawan jadi batung tiap, Mang. Nyaeta henteu ada teh Bas. Wari margi sanajan di tang-tang oge sina nibankeun parajang anu ampun tetep jang Santana teu maju narajang. Anu matak si Garang Larang jadi bingungeun. Ngan anu jelas keur urang mah meunang disebutkeun dina poe ieu mah kaunggulan aya di pihak urang. Tak katingali atuh si Barjaya jeung si Dugul Waru tah si Gundul teh tah tinggal leos. Paling teu wanian loba omong. Nuhun deh, atuh papi kitu mama. Ya mudah-mudahan dina dinten enjing oge jang sana tetep aya dina kaunggulan. Ari mari kitu jelas, jalma seperti si Garang Larang ulah dibere deui ampun mah. Ari mari kitu dibasmi bakal teras kabahayak. Sanes kitu Kang Janaka. Sajalan teh sareng pamikiran abdi. Memang kudu kitu eta teh. Kitu kuduna si Garang Larang. Kudu binasa. Jelas eta mah. Anu matak. Kajang Santana pada ngadorong oge. Jadi ulah nepikeun ka engke di mana si Garang Larang kasoran we jang Santana teh ngarasaan teu tega kalah mere ampun. Sabab jalma saperti si Garang Larang malah mun dibere ampun bakal tetap jadi bibit rurujit inung rusuh pasina oge. Kitu tanya Mas. Ya mah, malihan mah. Tadi tak aya nu ka dieu mah. Uraya Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu maksud nyaeta hayang ngabebaskeun Nyai Bulung. Nanging ku abdi sareng Kang Janaka teh eta kaayaan teh tiasa diungkulan geuningan. Panuju deui wae Mang Maya.
Atuh hari kitu mah panuju lah. Jadi anu rek bebaskeun Nyai Wulung teh kalaka terus balik deui ya. Aduh, geunah antepkeun cenah karasaeun ku tulang beheungna. Marukna bakal gampang berenang ngabebaskeun Nyai Wulung teh nyaho di dieu neunggar cadas datang teh. Untung Mas Injani sareng janakan teu milu ka ditu ya. Kaayaan ulu mangsung di paguron macan bodas mah tangtu be dilimpudan ku rasa kabunga sabab santana nepikeun ka poe eta masih kena bisa mampu nandingan ajen kasakten Sigarang Larang. Wargi Dahlia sabalikna jeung kaayaan anu aya di alas waringin. Sigarang Larang harita katingali loba ngahuleng siga anu keur bingung. Sedengkeun Cidugul Waru jeung Barjaya oge teu wanian loba carita. Sigarang Larang ngabagikeun paneteupna ka Barjaya jeung Cidugul Waru bari terus nyarita. Aing bener-bener penasaran yo. Si Santana teh telah mampu ngimbangan kekuatan kasakten aing. Kumaha engke penting aing rek nanyakeun ka gaib anu salila ieu mere katerangan ka diri aing. Kudu kumaha carana modaran si Santana? Aing bener-bener penasaran lamun nepikeun ka henteu bisa modaran si Santana teh Waru. Memang urang kudu aya di pihak anu unggul ye. Sabab lamun nepikeun ka urang anu kasoran, waduh. Tada teuing atuh meureunan ganjrengna ieu kahirupan. Sabab aran Sigarang Larang anu geus kasor teh di dunia kajawaraan rek dikamarakeun ngaran urang teh lamun nepikeun ka kudu kasoran teh kitu. Barjaya ngilu nemrong omongan. Bener ieu Garang. Sasat apanan kabehanana eueuh deui anu jadi andalan teh kajabat ti Garang. Piraku eleh kasoran onaman mah. Anu mocak aing penting ieu montong aya anu neangan. Atawa aya nu ngaganggu aing rek ini ka tempat di mana aing ngalakukeun tapa pendem bumi teh. Aing bakal ngayakinkeun ka gaib anu salila ieu ngabantu ka aing supaya bisa menang katerangan kumaha carana modaran si Santana anu teh telah ajen kasaktena di luar dugaan aing ai. Dina kaayaan keur kitu harita katingali anu datang teh teh laki Bajuri jeung Mayang Sakti anu lempangna pada rumbang gieung Jumarijeng. Ningali kaayaan anu saperti kitu harita Barjaya jo langsung be bisa mastikeun eta dua jalma anu datang teh geus pasti gagal dina ngalakukeun tindakanana mangsa nulungan ngabewaskeun Nyai Wulung anu jadi tahanan di paguron macan bodas. Sanggeusna kadatanganana dibagiakeun sakumaha misina Ki Bajuri anu harita ngajelaskeun ngeunaan hasil gawena anu aya dina kagagalan. Jadi hampura diri kula geus usaha sakuat tenaga tapi bat di luar dugaan anu ngajaga teh telah Injani jeung Janaka nyata kula duaan kalah kagagal. Sadaya-daya pupuhu Barjaya upami upaya anu dilakukeun teh memang kitu kajadianana gagal teu hasil pamaksudan. Ngadengi keterangan seperti kitu ti Ki Bajuri jeung Mayang Sakti siga kitu teh puguh we Sigarang Larang jadi ambekeun. Geus mah pusing mikiran cara pikeun ngungkulan ajen kasaktena Santana. Ayeuna ditambahan ku gagalna ngabebaskeun Nyai Wulung anu jadi indungna. Sigarang Larang niteup seukeut ka Ki Bajuri jeung Mayang Sakti bari terus nyarita. Ukur ngalaksanakeun kitu patut maniduaan teu bacos ya.
bener-bener belagu jeung teu guna sia. Sakuduna maneh montong wakan datang ka dieu ari teu becus mah sia. Goblok keduanana sia. Mayang Sakti bari jeung tungkul nyarita ditujukeun ka si Garang Larang. Nya, rek kumaha deui da puguh memang kitu kanyataanna anu disingarepan. Nyata di luar dugaan, kuring duaan geuningan sanajan kuring jeung Ki Bajuri usaha sakuat tenaga. Tapi si Janaka jeung si Injani kamampuanna memang leuwih punyul batan urang duaan Nyi Garang. Belagu sia. Mending kanya koyor sia mah. Wus sengeh siu dua gedot krak jelas. Gerakan si Garang Larang dina ngalukeun tindakanana memang cepet kacida. Malah Ki Bajuri jeung Mayang Sakti geus teu sempet ningkahan datangna tenggelan si Garang Larang. Keuna kana sirahna Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Ukur ngaguak sagedeung, duanana terus rubuh dina kaayaan sirahna bejat sapisan ku tenggelan si Garang Larang. Si Rugul Waru jeung Barjaya pada ngageter hatena inggih si Garang Larang ngalakukeun tindakan anu sarua ka maranehna duaan. Si Garang Larang nangtung dihareupeun Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu geus ngababengkang jadi bugang. Saterusna si Garang Larang ditep seukeut ka si Rugul Waru jeung Barjaya bari terus nyarita deui. Mangkluk anu kieu patut eueuh guna jadi balad aing sia. Urusan ngabebaskeun indung aing wae teu metu. Umadak meningkanya koyor jelema nu kitu patut mah. Aing tinggal nyerenkeun ka maneh duaan sia. Pikiran carana pikeun nulungan indung aing sia. Aing teh peuting rek boga maksud anu teu meunang diganggu supaya aing bisa menang katerangan cara pikeun ngabinasakeun musuh aing si Santana. Parti ku maneh duaan si Waru ge Barjaya. Hah? Arti mudahan urusannya Wulung pasti bakal jadi bahan pemikiran Akang yang Barjaya. Lain gitu Barjaya. Iya bener Nyi Garang. Urusan eta makan melah ulah dipikiran ku Nyi Garang. Serahkeun mereka Akang duaan. Aing geus teh hayang ngade-ngade kagagalan sia. Lamun maneh duaan sarua teu becus ngabebaskeun indung aing, geus moal loba dibacot aing mah maneh duaan oge bakal dipodaran ku aing. Tumatak pikirkeun si anu asyak. Sakadeng deui bakal muridnya. Aing mending kene indit ayeuna. Pikirkeun cara anu bakal pihasileun pikeun ngabebaskeun indung aing teh sia. Geus kitu masih Garang Larang terus ini. Sedangkan si Rugul Waru gancang nitah sababaraha urang anggota Alas Waringin sina nguburkeun layon Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Geus beres kitu kakarak maranehna duaan harita badami deui. Mikiran geusan ngalakukeun tindakan mangsana ngabebaskeun Nyai Wulung anu ditahan di Paguron Macan Bodas. Si Rugul Waru narik napas panjang bari neuteup ka Barjaya dibarengan jeung ngagelang sirahna anu dubur terus nyarita. Waduh. Urang kudu ya bener-bener ieu mah mikiran teh Barjaya. Sabab si Garang ancaman lain ancaman kosong euy. Nasib urang duaan bakal sarua jeung Ki Bajuri katut Mayang Sakti. Lamun teu aman pikeun kagagal di bae ngabebaskeun Nyai Wulung geus tah. Nu matak kita tadi oge keur ulang ieu teh bari mikir naon carana kumaha jalana ieu Kang Waru. Lepira ku urang duaan kudu ngaranapa nasib saperti Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Aduh. Ieu keur mikiran ya carana ieu teh supaya ulah nepikeun kagagal. Aduh. Ke. Naon Barjaya? Beak waktuna. Kang. Bocah opat. Leres pisan. Alah geuningan teu karaos Kang Barjaya. Leres pisan waktosna parantos teu nyekapan deuh. Nah, kumaha deui atuh hari hoyong matras nerangkeun neraskeun maksud teh. Neraskeun serial si Kojel ngamung da waktu parantos teu kapan tos mepet pisan ku jongjong-jongjona ku betah-betahna nyarengan wargi Dahlia. Mohon dugi ka hilap kana waktu geuning tos tabuh opat. Sareng dia aduh siapunten ya.
jalaran mepet pisan waktosna janten-janten ieu teu tiasa ka absen deui wae anu mararanco ngohon anu ngaWA anu komen dina TikTok sareng sajabina duh siapunten pokona mendikumpkeun lah kanggo sadayana wargi-wargi anu saratiang gadung-gadung yang sudah tidak lihat dinten ieu sim kuring undur pamit atuh nuhun kana sadaya paratosanana pun teu tina samudaya kelepatan insyaallah enjing urang tepang deui urang teraskeun deui ieu lalakon wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perunggah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.